تحيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacilatuh kacimalingti daun salam daun sereh pasti tunuh kadua peti kaciri ngajawab salam nasaware. Ada pepatah mengatakan malam ya'rif lam yahib lam yahib yahib iyaqo. Tak cinta maka tak sayang, tak kenal maka tak tanya atuh. Itu nyaho mah kudu tatanya. Siap urang rojok deui ku sisindiran. Siap Mandalika bojong kokosan apal teuling cakep-cakep Mandalika na apal ai di dieu Mandalika naon cirsa kana hakanun Mandalika desir kuir nya Mandalika bojong kokosan ngalah salam di kaitan lamun seug ngaku cinta kana pangaosan anu dibuka ku kalimat salam yu nu kadua kalina ngajawab salam urang tarikam yu atau kitu telah Ari catur tanpa bukur kecap mah kudu jeung nyata kunaon ti tadi kersana guru pribados pangarsa Kiai Berebet Kiai Serepet naon deui Kiai Ustad Boboko ti tadi salamna diulang-ulang karena ngamalkeun pisanggem junjunan Kangjeng Nabi Muhammad filari dina kitab Wasiatul Mustafa. Kitab naon? Kitab naon? Kitab Wasiatul Mustafa. Kitab naon cenah? Kantos ngaos eta kitab. Untung malam ayeuna aya anu ngarangna Syekh Abdul Wahhab Asy'arani saha cenah? Ari caroge urang mah Syekh Syekh Udin cenah. Milari dina biografi usia kitab tersebut 500 tahun. Itu sadayana wasiat baginda Rasul ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali ibda malakita minal muslimina bis salam yaktubullahu lahu isrina hasanatan. Upami nu ngajawab salamna maka dicatatkeun yaktubullahu arba'ina hasanatan, nu ngucapkeun 20 kenging kasaean, nu ngajawab menang 40.
bisi nembe pas cimkuring ngucapkeun salam bapak-bapak aya nu kagok keur nyusup pudut teu kaburu ngajawab salam. Aya ibu-ibu keur menerkeun kudung jeung nyiapkeun duit jang nyawer deui. Yuk nih nyanyi pilih nembe pasim goreng ucapkan salam jamaah masih nelak-nelak keneh nu mana sih kidalang teh lempang semkuring ditempo kidigna ditempo kau bajuna ditempo sendalna dicempo bahkan karorome henteunya malah ditempo naon cenah kopiahna ge jiga lomari malah ditelak-telak nah cenah sorbana oge jiga samping ke batu rurub mayit muhun ieu mah rurub mayit da kabeh ge akhirna jelema bakal dituruban ku samping kebah. Rek sekalipun jalmi beunghar buruk di juru bro dipantau ngaleah di tengah mas jabi bibir sing gini di cicam lawan kolong sing golong si jalak jauh sing kocelak kitu koy kongkrong wae dawi baru teka teri dawi teureun ada ngebujuk lobat duit ketika Ajroil datang rek cacah rek menak rek nuluhur rek nu handap rek aki-aki rek nini rek nu beunghar rek nu miskin eta kabeh manusia nu aya di alam dunia ketika Ajroil datang najan bro di juru bro dipantau ngaledah tengah imah najan hirupna berpangkat imah berting mobil mungkin di tengah imah aya bak segi op di pinuhan kula uksap manehna pagawean ngajab di pencetan ku bojo nu op insyaallah uratna ceng mun geus cengkat pasti bunga ya teh yang bucat itu bunga soal aingnya oh si Aji majar teh jangan ada bucat ya genang aja alah genah ya tidak wayah dia mau waktu wayah ieu kan anakna biasana ieu sing kuring wayah ge teh anak-anakna alhamdulillah sadayana eta jalmi rek cacah rek menak rek nuluhur rek nu handap pangkat luhur pangkat pertengahan ece akang sadayana can kacaritakeun eta manusia ketika ngajolor geus jadi mayit geus jadi bangke geus papisah raga jeung nyawa coplok sugan kacaritakeun di Cimahi Cibereu mah aya cenah jalmi beunghar di kurunganna oge ku bed kaper sugan cenah di Cimahi mah di Cibereu mah aya di lurubna ge make bed kaper malah ditamahan cenah ieu mah da meunang kadeudeuk kanya amaina meunang ngumpul-ngumpul duit malah meunang anyu merekna Bonita ayah eta make merek Milo angere make samping kebat make samping kebat yo urang uihkeun deui salam sing jadi ciri ngosola inget kene kana bucat cek
tunah heula. Oh gila ini sing jadi asar, sing jadi ladang, sing jadi tapak urang sing ayah hikmah merdeka segala rufa'na dhahir batina amin ya rabbal alamin. Mulut urang sing merdeka ketika urang tepang jeung saha bae dulur mimiti, dulur sakas, dulur sadap, dulur sasum, dulur salam, ieu cai susu teh nubat anu mana amin cai susu padahal aya nani imah ni kemani nyamut susu nenek bejana ari susu mah ngeunahna teh dikaraya yang dikenok nangkep batak lamun ibu-ibu hese meresu kudu carak yang dicekek di sagala oke lah ulah makan nyawer oh sana sih mana itu pada nyawer seorang nek diu kajing ayo hirup ulah tomak teh kitu matak cilaka manusia sok bergantung jeung berharap ka makhluk cilaka nu matak jadi gering kanangtung ngalang layung urang sadayana loba pikiran ka ditu ka dieu nepi ka huis memeh usum kunaon lantaran urang sok bergantung ka makhluk sedengkeun ari makhluk mah pangapunten kullu syai'in halikun illa wajhah makhluk mah timimiti utak tonggo walang taga ejat gogodongan katuna sadu wajib babagi gaus masuji maula ka Allah aja wajalla salajun rabuan aku senang didangan ka disebab kadujun kan senang ati dubika enggak usah gitu heula ulah ka ngagerem can diinum kopina ieu bakar ruksak bakar ripuh di mana bergantung ka makhluk matak yuk urang sing candak hikmah aya asar jeung ladang tapak tepang enjing jeung dulur salemur sakasur sainsing saguber sa Indonesia anu subur malah jeung dulur nu geus aya di alam kubur oge kudu uluk salam ngantong di arep-arep hayang dijawab ya mah abong kaki ke jawab atuh dewek salam ya teh rojo teh ledug jaguras nauran gentar patar binatran kalapuan sandra saprap teripun alutan wadia ulah dewa hei baru keluar abahna teh kaluhur wah abahna nolol aja naon sia teh jatuh nah gogoroan ka abah abah teh bieu teh ngobrol jeung munkar nakir cek injuna asa aneh mah pan geus lila abah teh poe abah mah ditutuhan bae nah kunaon ngadaguan ieu teh dulur-dulur abah can macak aneh Fatihah ngarulang kabeh bangun kedul tak sing jadi ciri wangi ayeuna urang Allah maparinkeun tambih taufik nambih hidayah sengaja lisan urang digampalkeun ngucapkeun kalimah thayyibah amin ya Allah ya Rabbal urang teh sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus
menangala ti Ciletuh lebih cepat lebih bagus panon bisi kaburu tunuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Maknane wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati salasu al-anbiya'u summal ulama'u summash syuhada. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pertama-tama urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hatur Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali kau tamian salam ay makrunan bita'zim sababawasna masing mayang ngagelenggang masing ngocor ngagolontor dikocorkan dikecerkan diaurkan ditamprok batokan jilid asepan kan ditangguh baskomkan kan jantan mata kholangna alam wasta jungjunan habib tercinta kangjeng Nabi Muhammad kali kanten pamugia masing dugi ka para sahabat tabi'in atba'i tabi'in tuk dugi ka urang sadayana. Mugi-mugi urang sadayana masing kateteran kaluateran kasimuhan kabasuhan kamaratan kaulataran karau kafangku kakelek kasangkeh kafayungan katang tayungan iya ninggengkeun syafaatul uzma mantena di yaumul kiamah. Amin ya rabbal. Kapayuneun kersana para tokoh-tokoh agama, guru-guru jisim guring guru urang sadayana anu sangat dipihormat, wabil khusus pangresa tokoh sesepuh pondok pesantren Baitur Rahman pangresa punten disebatkeun asmana Kiai Haji Maman Abdurrahman beserta para santriin wal santriyah, para pengajar, para asatidah sadayana. Mugi-mugi delegasi Allah nu ngestafetkeun ilmu turunan warisan ti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamugia marantena sapapaosna ditambih kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Salah sawios simkuring nyeredet kana manah kaleresan paginten salah sawios guru besar simkuring kantos nimba ilmu di pesantren tersebut. Natak simkuring mah teu helok teu aneh. Kunaon ieu geuning dina wengi ayeuna anu mulia simkuring didongkapkeun heula ka pondok pesantren. Ternyata sanad keilmuan alhamdulillah tiasa nyambung. Alhamdulillah matak pribados tadi tawasul heula hadarah heula pangarsa al mukarram al maghfurlah pangarsa mama diteraskeun ku zuriyahna abdi widi abdi bade nyangem paparin abdi cariosan nu kinten manfaat kanggo di kampung ieu paparin abdi waktu anu luang kanggo nyampikeun anu haq. Adapun eta mah aya heureuyna sing jadi bumbu we muhun kitu leres muhun al wajhu bila jarawatin kan gitu kasamai bila kawakibin apabila wajah tanpa jerawat bagi ka langit tanpa bintang leres apan ayeuna mah nu di Arab teh naonna rame nah padahal mah ari ieu mah ngan saala kadar ngan saukur naonna upami nganggo media melalui melalui apa saja itu mah sendok. Nah lamun dek dahar ibarat sendok kade ulah sok dileg-leg sendok nah ari sangu dikahayamkeun leres gitu. Mugi-mugi ya Allah abdi tadi hadoroh abdi tawasul ke pangarsa al maghfirlah para sepuh para pini sepuh nu aya di mahfalah nu aya di Korea nu aya di kampung wabil khusus para wali-wali Allah mugi Gusti maparinkeun kalian karomah marantena abdi sing didugikeun ieu letah abdi
ulah nepi ka ngagojod. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge kapayuneung kersana Al Mukarram Bapak DKM pangarsa Al Ustaz Jalaluddin Asyuyuti eta teh pengarang ayeuna Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul ngan nganggo Syekh Abdurrahman Jalaluddin Asyuyuti SAG. Alhamdulillah doakeun pangarsa anu berjuang jadi delegasi Allah tambih kesehatan anak. Oge teu khilaf Bapak Dewan anu keneh da usiana jigana sahandapun abdi da abdi ge neme 25 tahun. Cicing tong komen. Kira-kira panuju teu abdi 25 tahun. Cicing lain ka ibu lain. Ka jamaah valih pengker. Nu sepuh nu anom para bapak-bapak satuju abdi usia 25 tahun. Nah jeung satuju aya kagorengan naon jeung euy. Subhanallah. Bapak Dewan sing sehat amin. Bapak Dewan sing tambih paos yuswana amin. Katingali bieu geuninganan ka ibu-ibu geus sesep-sesep can ini cenah umi cenah ieu kanggo cenah meh sarujak 200.000 teteh. Teras vokalis tadi ku kurilingan ka ditu di mana. Cek mingga aing jiga beak. Tapi tongkeung milik mual fahili moal wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ngan urang nu teu apalna boating ka dititipkeun nyuhunkeun dana cenah kitu nanti tadi da geus balik manteh. Alhamdulillah mugi-mugi anjeunna mimpin janten dewan wabil khusus di Bandung ku Allah Subhanahu wa taala ditambih-tambih kakiatan kasabaran amin. Oge tegilaf dewan RW bisi ngamak sebut dewan we nyapan dewan perwakilan nu mimpin desa KR pan tadi mah tadi lamun ti RT bapak RT nu PLNT nu mimpin desa KR tean tuh ayeuna bapak dewan muhun nu dermawan nu mimpin desa Kadew wanan tuh mun bapak RW nu rancage kana gawe nu mimpin desa KR. Nah jeung seuri salah gitu. Ulah nu oge bapak RT nu dipihormat oge teu hilap bapak kades oge teu hilap pemuda anu soleh nyaeta pimpinanna teh pemuda soleh solehah nu sangat dipihormat. Mudah-mudahan perjuangan sadayana jamaah rahimakumullah sing dijadikeun hiji tanda hiji perjuangan anu tiasa ngamakmurkeun kampungna ngamakmurkeun negerina sehingga tiasa dipicontoh ku generasi-generasi di masa-masa yang akan datang amin. Oge teu hilap kakersana muballigh anu tebih sami tim luar anjeunna mah ngiri abi mah lurus mohon. Alhamdulillah ternyata ditepangkeun disapanggungkeun sami ieu teh pangarsa ti palih ditu keneh ngan anjeunna ti Cianjur Selatan sing kuring mah Sukabumi. Alhamdulillah kalebetkeun panginten kabupaten tapi deukeut da ka kota Madia teh keun we teh nyanyakeun oge nya maksudna bilih bade sindang mungkin ka Sukabumi ngalangkung lurus bae lewat terminal Baros nya teras lempeng saparapat jam mungkin didinya aya bumi 18 tingkat pajarona 10 tak eta sami bos sayuran eta mah ngantong kabeh kieu da rugi aing atuh saurang-saurang we ge nya. Oge nu dipihormat kersana kori sami eta oge saprofesi sareng sim kuring saletingan kapungkur nuju di pondok pesantren Nurul Hidayah. Alhamdulillah berkah barokah anjeunna tiasa ngemban tugas amanah ti Allah ngamanfaatkeun ilmuna mugi-mugi anjeunna pangarsa Al Ustaz Aris Munandar tambih sehat paos yuswa sing tiasa ngabukakeun generasi-generasi muda jadi ahli-ahli Quran amin. Oge teu khilaf ka kersana grup Gambus El Soleh puasa El Akhyar. Jadi semua yang terpilih dari yang terpilih inilah tepuk tangan genap
aya jangan hudang ke molor setel geledung uing tadi di ditu pas dipanggil ka derek nyanak sendal deng teh taruas teh tadi dek ngarongkong pisan gitu aya deng teh sok reuas alhamdulillah sadayana nu dipihormatnya berikut tukang son sadayana tablik akbar memperingati HUT anuka 80 tahunna bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia merdeka tuh belah tukang ayah CS assalamualaikum itu belah ditu inya nyata ayah tuh si cepotan cenah Ahmad Lutfi Asy'aroni tak eta teh make gelar SAG MAG SH naon MAG na eta ti sakola murid anu gagal lamun SAG na ti pasantren santri anu gagal jadi we hirup teh kieu kakalayangan batur ngawuruk ieu mah barek datang subuh gitu ngan SH senang hirup kamari mah rame DPR rek digaji 3 juta sapoe uing mah lain nya SBBR we kan itu siap alhamdulillah simkuring tapi sakedapnya tuh tinggali awakna jang kismis jangkung ipis manisnya pan aya jangkis tan jangkung ipis penyakitan dipun kita teriaknya aya nu ini gademol nya awak badak gede modal nya nu gede modal anu henteu mah henteu sok senyum Allah ya Allah ya Rabbana ya Karim wiosnya wios aliat oge wios kidalang ipis leutiknya begang kenai asal cager leres asal hirup dekerna manang ongi hirup banyak wios kidalang alit wios leutik kan wae leutik oge nu penting gede kan tanya soal ini gini meni bareke matak pangapunten dina sate acan urang majeng kana nu leuwih lanjut ieu teh aya nu sepuh aya nu anom aya awewe aya lalaki urang doakeun heula wabil khusus nu anom tadi geuningan MC nya cantik-cantik acara selanjutnya marilah kita panggil kidalang dari Sukabumi kepadanya kursi mic meja kami persilahkan ngantuk hadenge jeung nginumna kami sehatnya amin ya Allah ya Rabbal da eta sora awewe da babari nyolok sora mati dieu we tah pindah sora awewe anu bak we altia gini lain gitu iya dengarkan coba lain seserian wae sateuing mikir ayo urang hirup di alam dunia teh ieu moal ibarat urang teh keur nyimpang kangaranna nyimpang mah moal urang kana tuh tinggalikeun tetangga urang dulu urang teh bisa di alam barzakh belah tukang teh makam ieu ulah sok loba seserian sedikit kasurupan iya inti kasurupan lah yang jadi susu bismillahirrahmanirrahim kumaha we usaha nah hayang nginum ngomong heula sora awewe gitu tuh cager deui pan aya namanya ibu urang doakeun nya ieu teh aya nu sepuh aya nu anom
urang doakeun heula nu sararepuh bade pameget bade istrina kuno araranom yuk siap kompak nu anom ngadoakeun sepuh siap siap mugi-mugi nu sararepuh yuk siapkan teruskan ke ibunya urang doakeun nu karolot rek ibu-ibu rek bapak-bapak sing geura buru makrifat ngajeng maaf ya teh aya masalah naon jeung kolot nungguan warisan saeta sakali deui doakeun nu sararepuh nu anu sararepuh rek ibu-ibu rek bapak-bapak mugi-mugi sing geura engal di paparinan ma'rifat hese ma'rifat lain urusan manusia kamakrifatan mah urusan Gusti nu Maha Suci wah doakeun sabab di mana-mana nu geus kolot kadituna teh sok babari kana manfaat eta geus paeh di wae manfaat apa nu panghadena teh khairun nas ya anfa'uhum linnas mang tola umruhu wa hasuna amal pangalus-alusna teh jelema teh panjang umurna secara hakiki secara majazi bari manfaat pikeun jalmi atuh kirang bara dicaritakeun ku sakampung kirang bara dicaritakeun ku sa RT atuh kirang bara dicaritakeun ku sa kabupaten atuh kirang bara dicaritakeun ku sa Indonesia betul atuh dikenang-kenang ku anak incu weh sakitu kaalusan urang nah ngaharuleung ieu teh ukur nyimak sieun naon heuh geus ibu nu sepuh bapak nu sepuh doakeun nu ngarora urang doakeun nya lamun pamudana doakeun ku ibu ku bapak para pamuda di dieu sing paranyangkan kanyaah seteh aing mah rudet upami para gadisna para pamudina doakeun anu araranom ku ibu singgalala desu sumangat susuan nya Gusti sing digedekeun susuna banyak kakarak aing edan di dia alah astagfirullah obat yang yang nangankeun obat masuk sok kurang teruskeun heula nya urang buka sanguna heula we sanguna heula tah dipayun aya tulisan kabaca teh ternyata ieu teh hiji pertanda jeung lambang bineka tunggal apa isi dari slogan tersebut meskipun beda tangkurak begitu bener ya meskipun kita beda-beda babatok ya beda hidung lah ya cokor pun beda-beda ya ada cokor lencok cokor jebrak ya tapi tetap kita satu tujuan betul ya meskipun ada ibu-ibu di sini adik-adik pemuda nu kodot nu muda nu bodas nu hidung oh hidung ya, tapi tetap satu tujuan betul urang teh ngandung ya ada kuman utih lah utih heula tadi bangeresak ngomong-ngomong beduit mata kuing dia jauh di Sukabumi ti ka dieu teh rek neangan
amanah jeung amplop di sini. Alhamdulillah, Bhinneka Tunggal Ika kita satukan, betul betul betul. Tingali na Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nyamalan lagi wah pedah tegenahan merenya sok atuh urang panggil heula amat cep namun heula kori nu tadi atau orang amat heula ti belah ditu belah kulon legendaris jauh udah curug luangan gerak datang gerak manjing meraga sukma hadir meraga sukma getih patepung jeng getih jaging patepung jeng daging tulang patepung jeng tulang urat patepung jeng urat sarasa sari sahadi puih geuning eho di dia tah eho oh lah eho paroek dunia sih. Wa tansimu bihablillahi jami'an wa lan tafarraqu. Sadaqallahul azim. Apa? Bea kuota sini. Menang hotspot saeutik. Alah. Geunahnya ari kumaha seni. Indah we eta sholawat tadi. Bari jeung tupoksina disebut adil teh wad musyaidin fi mahalihi nempatkeun hiji perkara dina tempatna genah tadi. Sholawat indah make gawe jogetna ge tadi kitu. Nya tuh. Kitu terus tuh. Nya. Da joget gambus. Menyader aya joget gambus make pencak silat. Da mah nyambung. Terus tuh. Mohon. Itulah indahnya seni. Ya teh keur nyeni urang teh hirup teh. Aya beurang aya peting seni ti Allah. Coba lamun peting hungkul hirup. Oh enak. Coba lamun beurang hungkul. Wah. Repuh yeun teh mah. Seni ieu teh tinu maha kawasa. Aya hujan, aya halon. Tuh geuning. Aya waktu tiris, aya waktu han. Tuh geuning. Aya keur loba duit, aya keur eueuh du. Tuh geuning seni eta teh. Ieu mah waktu aya waktu eueuh. Seni. Aya ti luhur, aya di ha. Seni. Nu ti luhur, nu ti handap. Seni. Seni. Nu di luhur mah nu di handap seni. Ieu teh seni teh geus tinu maha kawasa. Tingali pelangi warnana. Leres. Sabaraha hiji teh warna teh kaset? Warna pelangi ada tuh 7 1
Dua. Yang pertama heula. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Siapa Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Kaya budak teh. Aing mah teu nyaho ieu. Untung aya budak. Keterang apa kena tuh penu ilmu agung siapa? Allah kasepnya. Betul? Baheula mah filosofi seni. Ku Allah geus diciptakeun. Seni. Kunaon sadaya ini teu ora wae seni. Cek kabayang lamun di dieu kampung kan kabeh ngarora. Kabayang. Teu seni. Seni teu. Seni rupa bener. Asal nama tong tong. Tuh. Ayeuna mah dicabut pau. Pau. Tuh. Mata cabak bola ting ting dong dong. Ting ting dong dong. Grup hadroh ning tadi ibu-ibu da baheula mah eta memeh aya gambus teh nya eta heula ting ting dong dong ting ting dong dong ting ting dong dong ting dong dong baheula seni tadi make seni gambus nu saurang ka ditu bade sholawat Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi ya ini jadi arus kieu ngadadak bari dicabah ke orang Habibi ya Rasulullah Habibi ya Rasulullah ketika ke orang keur maca sholawat nyebutkan baginda Rasul terus paratkan hati ya Rasulullah ya Habiballah abdi rindu ya Rasul Ahmad ya Habibi sugana ininya we bener can rizki nama najan uing cecerikan anyir eueuh nyawa cacakan da lain bagian sia mah tadi bari lelumpatan dari lelumpangan yo ibu semua tangan di atas dan kadek kelek nabasa cenah kitu alhamdulillah sok tah tingali Bhinneka Tunggal Ika pegang mataku Indonesia sok dibawa Garuda di dadaku Garuda dadaku ku yakin hari ini pasti menang merdeka cicing keur ngalatih budak mungkin hayang di luar segala keheula siap jang sing tarik nya merdeka siap merdeka kalau hurkeun kokodna seut jangan apa kalau hurkeun tak gitu berarti lamun nu teu ngangkat hasi ujang kalekna baseuh jeung bau dia merdeka awas kaluhur ulah katung ka hendur teu katonyok baturan kaluhur merdeka 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 siap merdeka encan merdeka merdeka iya generasi subhanul yaum rijalul qad amin naon hartina anjeun nanya saya tak ada
ieu nu kudu diteangan teh nu kieu serangan balik ejik mata kudu profesional teh kieu mata cekolot kade lamun rek nyampekeun kudu geus dipigawe ku maneh bisi arun alaika bisi cacat keur anjeun bisi ruksak keur anjeun can nyaho geus dibejakeun kumaha mun Malik nanya jiga si eta nyerenteng heucang atuh jang hartina teh jadi salira nu ayeuna teh bakal jadi generasi engke tahun ke depan amin gitu matak di ayaan pamuda apa pamun artinya biwir da nu ieu maka di mana pamuda nu ieu geus berbicara siap-siap kampung teh bakal aman kampung teh bakal hidup cek Sayyidina Ali leres inna piyadi suban amrul ummah wa fi aqdamihim hayatuha ketika pemudi mulutnya berkata tangannya menggenggam kakinya melangkah dan lari sorban aing murang keheula kakarek jam 12 da ieu mah geus ngodean sorban ieu mah da tadi oge sajam ewah ayeuna kurang 5 menit ku nyaritakeun sorban beak ieu sorban maksudna kode alhamdulillah sok salajengna urang buka aya di Regahayu aya aya ibu ta mamah beladi ibu tos uninga apa arti di Regahayu cek si Aa mangadah dir cenah astagfirullahaladzim ngeus entong ya geus arang apa ieu teh hartina dirgahayu geus arapa can ya Allah ilah geus 80 tahun ngan kur dibaca we hayo ge dirgahayu HUT RI ke 80 aya aja naon eueuh teh aduh ka dirgahayu we Allah Rabbuna karim tak ieu urang teh oke heula lu hanya renteng keur nanya inung maneh kritis bener tak iya nu bakal jadi mahasiswa geura ngan tong disalahkeun ke ieu jago demona pah nyarenteng wae ya alhamdulillah dirgahayu artina eta teh bahasa Sangsakerta artina dalem artina panjang artina luas jadi bahasa ieu teh muga-muga lamun dibahasa amarkeun mah amar doa muga-muga ya Allah ieu kamardekaan teh sing panjang amin tuh Allah teh nyaho dirgahayu jadi ucapan selamat eta teh ucapan selamat hari milad cek bahasa ayeuna mah lamun di pasantren mah milad betul lamun urang di imah mah ulang nah lamun di bahasa Sunda mah milangkala naon cenah milang cek uing mah milangkala hartina milang ngitung ari kala waktu matak cekolot baheula jam ulah sok euri lamun ulin teh kade memeh magrib ulah sok kaluar sabab anjeun teh sieun sanekala ari sande teh cilaka ari kala waktu kade anjeun di dinya teh bisi cilaka ku 2 waktu hiji magrib 2 isya tuh geuning naon jalan saha nu kana amulan saha nu mod sanekala jadi aya 2 waktu kade ieu nu bakal dilewati ku urang betul tuh geus kabuka pan alhamdulillah dijodolan ku pangarsa syukur tadi nya urang buka we ia perlu nomor kahiji ternyata bukan hanya pejuang kita nu ikut andil karena kemerdekaan berikut Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai abul ambiya ikut campur mendoakan tentang kemerdekaan Republik Indonesia pilari ayatna
Bismillahirrahmanirrahim. Lain iklan. Ayo nurutan lah. Coba mun pakai dagang obat. Panadol, dol. Terus kan atuh, Panadol. Ulah di ehwan. Cenah itu ehon. Bodrek. Mau lain teh sanggup. Iya sana kadinya nges. Bodrek lah gua. Udah mau jauh. Lompat pan kana motor X-Max. Udah motor itu mah. Nya N-Max teh geuning. Heeh. Ngas. Ngajeng di ehwan sagala deh. Allah Rabbuna Karim. Iya teh aya ikut campur. Tadi diaoskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Rabbi ij'al hadha baladan amina. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats samarat. Sadaqallahul azim. Kelari dina kitab I'rabul Quran. Wa il qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Atanapi dina kitab Manaul Qotton. Lafad id atanapi huruf id disebutna idzan dzarfiyah. Dzarf disebutna kieu dina waktu ngucap saha Ibrahimu Nabiullah Ibrahim alaihi bahasana amar doa Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah jadikeun ieu kampung ieu negeri teh baladan amina nyaeta negeri anu baldatun thayyibatu warabun ghafur. Gusti rizkian ieu kampung teh tina naon minas samarat. Amin. Man amana minhum billah saha nu dek dirizkian teh Gusti man amana minhum nu arariman minhum ti eta ahli kampung sawarehna ahli kampung nu iman ka mana billahi ka Allah wa bil yaumil akhir jeung kana poe akhir. Matak dijelaskeun deui dina Al-A'raf dina 96 dijelaskeun walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Tah karar itu maca Quran teh geura Madi ma Yasin wal Qur'an hakim innallahi wa inna ilaihi raji'un.
tina yasin kana innalillahi wa inna ilaihi raji'un. At-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaiton. Matak aturan bacaan Quran cek ahli seni dina bacaan Al-Quran ada 3 mama umi cek akang. Yang pertama tartil, tapi tartil lain saur sadina ali. Lamun tartil cek sadina ali mah nyaeta wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yuzawidil qur'ana. Cek Imam Jajri di kiatan eta tartil di dia mah ukuran kecepatan bacaan hiji tartil 2 tadwir 3 hadar hiji 2 naon gawir tadwir katilu hadar santai model nu tadi menang panik gituan utla kakana sa'yum mashkura tartil eta kade matak mamah tong keung boga budak ka pasantrenkeun mah alus sorakna latih nadana alhamdulillah kidalang inungna purah kulit tanur bapakna pulah nyadap kaung reka kobong teh ngadaguan bakal teh kebe geus aya ladang tanur lamun usum dibuat usum kuli heula pun biang menang sagedeng bawa kumpulkeun jang bawa ka kobong ngadaguan ngajual heula gula jang daguan ka karek menang sabonyor sugan we ke menang 4 bonyor nu sabonyor bikeun ka guru maneh sesana jang maneh matak uing maka kobong teh euceu mama akang aa pamuda begitu rek dahar teh euceu murubut nu ngaran sangu teh lain dikuah ku sop euy lain ku cai panon euceu rek ngahuap teh kecelak si panon ka inget ka kolot memperjuangkan orang sampai dia dahar inung mah diisuk meluk nepi ka sore nepi ka lohor malah mah tongongna geus kahuruan henteu ari geus hasil dibikeun ka budak nyata ka simkuring dibawa ka kobo matak dugi ka ayeuna cek kuring geus sok inget ka kolot cek Kondaya aing teh nyawer ge. Dari datang lagi power istijrak aing. Power nyongkon aing. Tega aing pamuda ada cicing wae aing. Ada ke mana dia tahu? Si itu mah aing lewe dari kesempatan. Terus deh aing. Si kaya doakan si musul khotimah tuh. Cing semang. Cing semang. Komboy nama semerdeka. Cing salse geus merdeka. Cing salse. Naon rusuhan. Satu serina. Ya teh serius. Enggak. So. Pasantren Agung masuk lembaga pendidikan Amaraya. Malah ayeuna aya tuh ku pangaresa gubernur urang Bapak aing. Cek batu bapak aing dacan pernah diberi jajan hah mau gubernur betul jadi pohodeng ya eten sih ngaganggu aing karena nyawer wae sok tinggali di gratis-gratiskeun malah sekolah ayeuna sok eta manfaatkeun meungpeung merdeka ya. Meungpeung salse euceung mah tong sakola deui geus. Mun aya sakola deui. Geus ka salaki. Euceung mah sakolana ka salaki. Nya di mana salaki datang ti masigit tah ibu teh siap di imah teh kudu ngadang. Ngadangungkeun sia teh ngadang pak sagala aing mah.
Masa ngadangukeun salaki nya nges ibu-ibu mah tugas nage ibu mah kudu loba nong norekeun ceuli jeung nongeng sagala. Lamun salaki nah hayang leuwihnya aku budak diturut kuno gede kuno leutik kuno paduan kuno leuwih nepi ka bungsu ibu nah sing minang make cara cetak biasa ngacapruk ieu cara nu alus make kerudung di imah teh tuh salaki datang di masjid ya nya disalaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah emjat ya can didengekeun aku pamajikan keur lak oh iya di dapur nyamel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh can didengekeun wae dari dapur kan wah ganti we make seni assalamualaikum warahmatullahi kakara elingeun majikan anak saya teh tidak pun nu ceuk tadi pangarsa guru urangnya geus menang dangdan teh nya amalkeun rugi urang rugi udah basuh ke bujur-bujur ngaji asarna tapakna pancasirian gitu teh nu ngeplos mah cet eta kitu saeutik langsung ti imah mukakeun koncin di bedol nyapan wa babuhu wa kusenuhu min kayuin albasiatin bahwa kayuun jenggingun wa ida halodoun logorun wa ida nijihun seregun wa sorauhu ida dibedol bahwa raketun langsung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan ya habibal qalbi ya khairal baraya rasulal hidayah ya rasulallah ya habiballah ya Rasulullah ya Habiballah pan salakina jangkung langsung kana punukna plak di pedol pamajikan dihanap dungus amucuy bibirna jang nyadiakeun hajar aswah datang teh cek salahkeun geulis sumuhun kakang kunaon ieu geulis ngadadak ieu mengpeung merdeka kakang nah kumaha kitu kapungkur mah bejana caur pun ini bejana boro-boro hayang bejana cenah tuh itu teh geuning urang boga lancetnya nu ayeuna bonge cenah eta teh kakara kayak kitu pancen nyeuna teh pas begitu ayeuna dek kelahiran magrib teh pan sok ngabring kabeh jelema teh kareuweung nyala rumput kabeh da sieun ku belah sieun ku goroh moal sieun dipetit akhirna lalumpat kaleuweung terus na akang haka urang geuning itu teh nya bonge cenah eta teh lahirna teh panasa bijio pas begitu granat dialungkeun dug bucat
cenah asbabul urudna bonge eta cenah akang. Ari geulis kumaha cenah nyeuna tahu pami euceuk mah cenah ieu neng nu geulis ieu teh nyieun deui mak teh jeung bapa pas begitu keur ngadaplok cenah kitu nya aya granat kantut gin saeutik heuta lain eta zaman perang kot sempet nyieun anaknya matak mengpung kersalse paingan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh loba cenah ieu di antarana dua perkara kusuk loba dipopohokeun mana hiji waktu sihah waktu cager nu kadua waktu salase ieu teh menunjukkeun sim kuring urang naros sasarengan ari nu butuh para pejuang apa urang sakali deui ari nu butuh teh para pejuang ku urang apa urang ku pejuang urang ku pejuang nu butuh teh matak ieu kade kemerdekaan ulah dipinuhan omah ulah kade ieu kemerdekaan lain pamere hasil berjuang tokoh agama tokoh dari agama dari bawahan sampai atasan sami ngilu perang aya nu mampu make awi aya nu mampu make batu aya nu mampu ku sapu make sapu aya nu mampu nak ku peureup make peureup aya nu mampu ku bedog aya nu mampu ku pangari aya nu mampu ku sangu bahaya tidak naon wae kamampuh baheula dipake memperjuangkeun supaya naon ingetanana urang supaya ngarareunah ayeuna pan ngeun secara fisik urang tidak diserang tapi secara moral urang teh diserang betul keun eta mah urusan kitu matak tetep ta ieu tetep pegang ieu meskipun Indonesia ieu seperti kieu tapi tetep tanamkeun Garuda di dadaku Indonesia kecintaanku moal goyang najan sat panjang kuku bener rek di kitu tetep kita cinta tanah air betul rek di kitu rek di kieu rek dipitnah rek dihasut negara nu ngeusianana teu adil rek teu adilkeun wae lain urusan urang urusan maranehanana betul urang mah nyakeun we meungpeung salse sok syukur ka Allah batur nu kituna sing mikir we urang ieu mah batur nu teu eling urang nu teu eling geus puguh batur goreng der ngiluan jadi neti naon cenah nek wios tong ke Allah mah geus leuwih ti heula ngarekomendasikeun Nabi Musa kantos gaduh tongkat sajabi ti janten mukjizat eta tongkat aya tulisan di mana nu opat ieu aya di mana nu opat ieu aman di mana nu opat ieu adil maka siap-siap negara bakal adil tapi di mana nu opat ieu hancur di mana nu opat ieu golonganna rusak punten negara bakal rusak. Mana yang pertama al-alimu lam ya'mal bi ilmihi pa iblis susawa di mana seorang alim yang tahu ilmu agama tapi hiji teu daek ngawuruk ka santrina teu daek ngawuruk ka masyarakatna teu daek ngadidik boro-boro ka batur keluargana teu kawuruk teu kaamalkeun maka pangapunten fa iblis susawa jeung iblis bakal babarangan matak tong dipiomong ku urang kajen rek kitu rek ieu geus bener encan urang betul pikiran be udah pan aya lagu Jayanti ya Jayanti mawa ka keluar wayang peuting teuing cek waktu Jayanti wanci berit oburi wanci burit Surya rek pamit Reka mana kumat dewek yang urusan
hujan letik ngadirincik eta teh filosofi wanci burit surya rek pamit sing ingat dunia geus mulai cono sing ingat lamun lupat karena umur usia urang teh geus satengah tuh 40 tahun ka dieu doana ge geus 40 tahun ka dieu mah ku nabi geus dipastikeun ulah loba ti menta dunia Bukan dinyanyikan duit di mana orang geus satengah tuh mah doana ge geus lain doana matag paingan gening min alamatil munafik lain hungkul urang disebut munafik dan nukieu ternyata alamat munafik lain ngawadul hungkul lain di mana di amanahan teu amanah lain ternyata aya keneh munafik anu khofi anu nyumput termasuk urang ngadu hayo we urusan dunia menta ya Allah abdi teh hayang imah bertingkat mobil mengkilat di tengah imah aya bak sakeubi opat bari pamajikan abdi hayang anggeus tong ngomong nya abdi teh pamajikan teh hayang pokona mah hayang makrifat we nya di mana geus kitu abdi keur ngajepat di pencetan ku anjeunna ameh uratna gitu ya Allah abdi teh hayang dunia Gusti di mana jelema saumur hirupna hayo wae ngucapkeun eta karena perkara dunia we terus tapi urusan akhirat urusan ibadah anjeunna teu pernah minta ka Allah itu adalah orang-orang munafik ngalengis urang teh ya Allah abdi teh tos 80 tahun Gusti abdi teh Gusti hayang dibabarikeun ibadah Gusti da geuning abdi begitu Allahu Akbar cacak ayeuna tos dipasihan kemerdekaan melihat ke belakang ngadangukeun curhatan para sepuh para pejuang kakarek ge Allah geus kadenge paeh da aki-aki ka teh mah aya nu ngawuruk ngaji a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim kaburu kadenge da lalaki teh mah rada gagah teh makan oge kakara ya Allahu Akbar pae katemak aya pejuang awewe aya mata kasep aya pejuangnya nu diabadikeun saha Kartini ngilu berjuang awewe oge ditembak eta mah ku granat hiji lamun ku granat dua mah granat ahli-ahli kubur urang ningalikeun cek ahli kubur nuhun sadalang anak incu aing ngaredan tapi edan dina pangajian betul atuh nya bingung na pangajian edan na pangajian makade anger bakal jadi penghapus dosa betul bingung urang ngaji kunaon tadi teh dalang teh teu ngali teu ngarti ieu teh hot babalong poe nganda tak baca kunaon aduh aing mabok ngaji dihampura dosa inna minadz dzunub dzunuban la yukaffiru shalat wala shaum wala hajj
ayah hiji dosa itu bisa kaki paratan ku puasa ku moal haji ku salat ku zakat ku puasa angin ku bingungna tolab ilmu tuh jadi ganjaran. Betul? Tepuk tangan untuk para panitia. Alhamdulillah. Matak doa tadi Nabiullah Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Iya. Matak urang seueurkeun doa ayeuna sholawat Ibrahim miyah Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina kama shol ala Ibrahim wa ala sayyidina fil alam innaka cing seueur merdeka merdeka merdeka. Tuh baca sholawat Nabi Ibrahim Abul Anbiya ngaduakeun ka urang leres. Mana di doana syuhada kalabat iya nu bakal nyafaatan dina tafsiruhul bayan dijelaskan yasfa'u yaumal qiyamah salas nu bakal nyafaatan tilu golongan al anbiya'u golongan pirang-pirang para nabi summal ulama para ulama summa syuhada golongan nu maut syahid. Ternyata urang nu butuh teh ka para syuhada ka para pejuang mugi-mugi urang sing kasyafaatan amin. Ibu cenah abdi hayang ngiring, bapak hayang ngiring, pamuda hayang ngiring kalebetkeun syuhada ieu doana pila di saur Syekh Muhammad Dawawi Al-Bantani dina Nasaihul Ibad man qala an Aisyah ta'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man qala fi kulli yaumin 25 marra mana doana saban tiap jalmi saban dintenna macakeun 25 kali Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Sok apalkeun Allahumma li fil mauti wa fima ba'dal maut Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti wa mata geus diturutan entong eta mah geus maot we ala firasyihi maot we dina tempat sarena teh a'tahullahu ajra syahidin ku Allah bakal dibere maut seperti ganjaran maut syahid. Baca sapoena 25 kali eta hadisna ti Aisyah ar Rasulillah sallallahu alaihi perang henteu hayang maut ganjaran syahid syahidah hese ayeuna ngadua ku Allah dibere jalan Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal. Ya Allah mugi Gusti ngabarokahkeun ketika abdi waktu sakarat abdi sing dibarokahkeun dipi omong sakarat urang teh ceuk tatangga euceul nyaho teu si emak eta mah waktu sakarat teh la ilaha illallah maot nepi ka diomongkeun sakampung apaleun tatangga nepi ka aya kabongroy kabita hayang abdi maot digeser. Nah eta nu disebutkeun waktu sakarat urang teh barokah. Ieu dicaritakeun teh teu nyaho teu naon ih si eta mah ih maot teh ngeleh dicaritakeun fitnah. Kira-kira cek tatangga urang pas waktu ngadenge maut nasi eta kumaha diomongkeun euceul naon eta maut teh cieu aya seurang naon nyontokeun si eta geus kok keur sakarat hayang barokah wa fima ba'dal maut sabada urang maut aya di alam barzakh aya di alam kubur urang hayang barokah. Nah para pejuang tiap tahun terus dicarioskeun eta nu disebutkeun sabada maut hirupna barokah mata pang bagja-bagjana jalmi sabada di dunya mah boga ngaran tapi engke geus
balik ke akhirat alam barzah disebutna bakal tinggal ngaran pangbagja-bagdana di mana jalmi dicaritakeun ngaran si eta tapi geus teu aya di alam dunia geus aya di alam barzah atapi aya alam kubur dicaritakeun sae mugi-mugi urang sini dicaritakeun sae amin ya Allah ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Lutfi Asy'arani atau yang biasa kita sebut Ki Dalang dari Sukabumi yang telah menyampaikan tausiahnya.